Bismillahirrahmanirrahim. Wa kanatil mar'atu shalihat, sareng ari istri anu sholihah, idza waqa'a, ketika terjadi, ay hasola, atau melakukan, minha, eta si istri sholihah teh, jallatun, kesalahan, ay khotoun fil mantiqi awil fi'li, tegesna eta istri solehah teh melakukan kesalahan, baik kesalahan ucap atanapi kesalahan perbuatanana, fi zaujiha, terhadap suamina. Sakumaha istri solehah atanapi sakumaha suami soleh oge da pasti bakal melakukan kesalahan. Dajalmi mah tempatna salah sareng poho. Nah, ngan aya perbedaan. Ari istri anu solehah mah ketika melakukan kesalahan ka suamina teh, hiji nadimat, akan segera merasa menyesal, bikasri dali, macana kudu dikasrohkeun huruf dalna nadimat, watabat halan, sareng bertobat harita kene, ay bisuratin, tegesna dengan segera, buru-buru melakukan tobat. Naon ari ngaran taubat teh? Ari ngaran taubat teh nyaeta balik deui dengan segera melakukan perkara anu dipikaridho ku syariat setelah melakukan perkara anu teu dipikaridho ku syariat. Nu matak teu kaasup taubat, lamun aya jelema ngomongna taubat tapi ngeureuyeuh wae ngalakukeun maksiat, eta mah can kaasup taubat. Ari nu disebut taubat bener-bener mah meninggalkan semua perkara anu dibenci ku Allah sareng ku Rasulullah dan mengerjakan semua perkara yang diridhoi ku Allah sareng ku Rasulullah, eta nu mantep. Anu disebut taubatan nasuha teh nu kitu teh. Nah, ieu istri solehah oge kitu, ketika suatu ketika melakukan kesalahan, baik salah ucap atau salah perbuatan ka suamina, buru-buru dengan segera menyesali perbuatanana dan kembali melakukan perkara-perkara anu dipikaridho ku suamina sareng ku syariat. Wasta'tafat, kemudian memohon belas kasihan ka suamina, ay tolabat ridhohu, tegesna bersegera meminta ridho deui ka suamina, ay zauji bitalattufi, tegesna bersegera meminta ridhona ka suami dengan cara anu lemah lembut. Wa tabki, ay hadhil mar'atu, kemudian eta istri solehah teh nangis sebagai tanda penyesalan, ayyaman adidatan, dugi ka sababaraha hari nangisna teh. Nah make kudu nangis dugi ka sababaraha hari, khaufan min iqabillahi ta'ala ala zallatiha, karena sieun tina siksaan Allah Ta'ala kusabab telah melakukan kesalahan. Boleh jadi suami orang telah memaafkan, tapi belum tentu Allah memaafkan. Nu matak ieu lah nu disesali, nu ditangisi ku istri solehah setelah melakukan kesalahan. Setelah memohon maaf ka suamina, kemudian memohon ampunan deui ka Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya suamina kembali ridho sareng Allah oge kembali ridho ka eta istri solehah. Wa taqulu, ay tilkal mar'atu, sareng eta istri teh sok nyarios, li jaujiha ka suamina eta istri solihah teh, idza ra'athu mahmuman, upami eta istri solihah teh ningali suamina sedang gelisah atawa sedang kebingungan, ay mahzunan, tegesna sedang merasakan kesusahan atau kesedihan, maka eta istri solihah teh bakal nyarios ieu ka suamina,
in kana timamuka upami kegelisahan papah atau nabi kegelisahan aa ai iktimamuka yakni kegelisahan atau kesedih atau bingung aa li amril akhirati eta sedih bingung memikirkan urusan akhirat fatuba maka bahagialah ayil aisyut tayyibu tegesna aa sing aya dina kehidupan anu sae awil khairul kasiro atanabi akang papa sing aya dina kesayan anu sangat seueur laka kanggo salira akang. Bunga istri solehah mah ningali suami na sedih mikiran akhirat teh beda jeung istri anu teu solehah ulah mikiran wae paeh atuh paeh malah can puguh iraha teuing tinggi sukan ting engke tahun hareup ayeuna ye pikiran mah ayeuna dengan duit sing loba ulah mikiran akhirat heulaanan jauh teuing ieu heula ye nu real nyata. Ya Allah, kadang-kadang aya suamina soleh, istrina heueuh nyaeta kurang soleh. Aya istrina nu soleha, suamina pan heueuh nyaeta teh kitu lah. Hese hayang neangan anu klop teh jarang, ari aya mah aya, ngan rada jarang. Nu kitu teh. Ustad oge ustad, kadang-kadang macan puguh istrina solehah. Wa in kana ayihtimamuka sareng upami kesedihan suamina teh li amri dunia eta memikirkan kebingungan masalah dunia misalna ningali suami nuju bingung mikiran biaya sakola anak bingung mikiran kontrakan imah bingung jang bayar listrik misalna naon bel kebingungan dunia kumaha tah istri solehah nyariosna fa inna la nukallifuka ma la yaqdiru alaihi bapak teu kudu bingung urusan dunia mah abdi mah moal ngabebani ka bapa kana perkara anu ku bapa teu mampu ulah maksakeun bapa ulah maksakeun akang pami akang teu mampu mah mamah marido moal rek nuntut masalah dunia moal hayang itu moal hayang ieu tiis eta kana ceulik mun aya kamajikan kitu. Ngan ketika istri urang tos menyadari tidak menuntut masalah duniawi terlalu banyak urang ge ulah kajongjonan teuing tetap sebagai suami kudu berusaha untuk membahagiakan istrina dunia akhirat. Tetap suami wajib berusaha untuk memenuhi kebutuhan istri sareng keluargina. Ulah dikitukeun ku istri teh malah kejongjonan, gawe embung, naon embung. Kitu mah suami tidak bertanggung jawab tah mah. Ari pamajikan kasrakusruk usaha, ai salakina ngadaweung, bae udud, meledug. Udud hayang nu mahal wae. Kopi hayang nu ngeunah wae ari anak gogoakan rek jajan ge hese eta mah suami anu keras kepala ai rokok dipenting-pentingkeun bisa kitu mahal sabungkus 25.000 anu 70.000 di jajan budak dikere ari jatah ka dapur dikere eta mah nu kitu suami egois ngaranna mementingkan diri sendiri hungkul egois tidak peduli ka istri sareng ka anak-anakna. Suami abdi cenah Kang Herman kitu teh bawa ke dia urang cabok wae. Cabok ku kitab maksudna supaya ngarti kewajibanana, supaya paham kewajibanana, supaya daek usaha jeung supaya daek mementingkan istri sareng keluargina. Ulah egois jadi suami teh. Fal kafu maka ari domirka dina lapat nukallifuka maf'ulun awwalun eta teh jadi maf'ul awal dina kata nukallifu wa ma sareng ari huruf ma
maf'ulun sani eta jadi maf'ul anu kadua dina kata nukallifu. Wallahu a'lam bishawab.